Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daun nabi jaga dina akhir zaman umat tedarai kaji kajengan dicoba naku Allah bilo cobaan kahijina jalma maut imanan kaduana dilaan berkakasa benar sabab apakah ilmu-ilmuna katiluna dicoba sultan jalim bahajama usahakan jauhan alim Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi darun nabi sajama bibisahan di ulama ikimah jauhan maka paen hatena enta jalmate yang lolang pina taatkan Gusti Allah Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daun nabi bikin regrek dekat dunia ayah obat perkara tesulaya kaijina kuduku ilmu ulama kaduana kuduku adil umaro katiluna kuberehana agniya laik infakun sebagian harta kaopatna kudu para fuqara
ngadoakeun supaya aman negara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wan nasu salasatun. Kamari urang terus terang bahwa sebelum menjalin pertemanan teh aya dua hal penting anu kedah diperhatoskeun. Kahiji kriteria teman anu bari dijadikeun teman rencang ku urang. Kaduana hak-hak pertemanan. Urang kamari tos uninga saur Imam Ghazali minimalna aya 5 kriteria anu kedah diperhatoskeun ku urang ketika bade milari rerencangan. Kahiji kedah anu sok ngagunakeun akalna. Terus kadua anu sae akhlakna. Katilu anu soleh. Kaopat ulah kadedemes dunia. Kalima kudu nu jujur. Saur Imam Ghazali keneh deui jigana moal aya cenah hese kumpul 5 perkara ieu mah. Maka solusina sok we pilih nya. Maksudna teh berteman sesuai dengan kapasitas masing-masing. Lamun urang meureun kana urusan agama nya sok candak agama, masalah agamana wungkul kitu nya. Masalah nu sejenna mah ulah. Terus lamun hoyong berteman dina masalah dunia nya candak dunyana wungkul, ilmu-ilmu tentang kaduniaan gitu. Pami hoyong aya deui tipe jelema teh urang teh nu penting masalah mah teh tina keburukanna ulah diganggu ku si eta. Nah, bertemannya nu penting mah wawuh ngopi-ngopi gitu nya. Sehingga sanajan penjahat oge ari wawuh jeung urang mah paribasana teu wanieun ka urang berbuat jahat gitu nya, ngaroga halak ka urang. Ta ayeuna ku Imam Ghazali bade dijelaskeun deui pembagian jalma secara umum. Tabiat jalma teh secara umum wan nasu jeung ari jalma-jalma eta salah satun aya 3 bagian, 3 kelompok jalma teh. Ahaduhum ari salah sayjina salasa. Eta masaluhu ari parumpamaanana ahad eta masalul gizai seperti dahareun inuman, makanan minuman pokok. Jalma teh ibarat dahareun sareng inuman. Ieu mah pasti dibutuhkeun. La yustagna anu teu bisa dialap sugih naon anhu ahad. Ieu mah moal bisa ditinggalkeun ku urang. Makanan dan minuman mah nya. Nya maksudna teh anu sifatna primer. Nya makanan pokok sareng cai lah gitu. Cai herang, sanes kopi, sanes cau eta mah tos makanan ieu eta mah sekunder bisa jadi tersier eta mah nya, makanan nomor 2 nomor 3. Ieu mah makanan pokok. Jalmi teh aya kelompok aya teh aya nu ibaratkeun makanan pokok lah gitu. Ieu mah ku urang moal tiasa dijauhan, moal tiasa ditinggalkeun. Nya urang mah makan dan minum tiap hari urang. Tiap hari makan dan minum teh. Bahkan minum mah urang sehari teu kuat. Sehari semalam lamun teu minum, ari makan mah cik paribasana masih kuat keneh lah nya teu makan mah. Ari teu minum mah leuleusna kurang cairan sapertos kumaha. Ya ala kulli hal pokona mas aya hiji kelompok jalma anu perumpamaan teh seperti makanan dan minuman pokok nya. Pokok ieu mah la yustagna anhu teu bisa dialat sugih teh urang membutuhkan. Pasti dibutuhkeun. Tadi tengahna saur Syekh Nawawi wahum al ulama'u. Ta jalma nu model kitu teh ulama. Ngan ulama nu bener-bener ulama nya maksudna teh. Sanes nu oe lama. Kan ulama teh ulama oe gitu nya. Oe lama sana.
sanes ulamaan gitu ya. Sanes ulama, sanes ajlengan gitu ya, tapi ajingan. Nyen kamari intina ulama teh pasti sieun ka Gusti Allah gitu ya. Semakin nambahan ilmuna semakin sieun ka Gusti Allah. Anu henteu nanti menjadikan naonnya posisinya sebagai tokoh, posisinya sebagai ulama teh henteu digunakan jang kepentingan pribadi. Tapi digunakan teh yang kepentingan umum. Eta ulama anu memang pasti mau dibutuhkan. Soalnya orang teh kan dina menjalani kehidupan, dina beribadah kumaha ka Gusti Allah. Tuluy hirup oge sadidinten urang teh bersosial. Eta teh diatur ku agama kumaha carana bersosial. Dijelaskeun gitu nya. Carana bersosial teh. Da Kangjeng Nabi sanes ngan saukur ngajelaskeun. Waalaikumsalam. Sanes ngan saukur ngajelaskeun tata cara hablum minallah gitu nya. Urang kumaha ibadah ka Gusti Allah, tapi Kangjeng Nabi ge ngajarkeun hablum minannas. Ka sesama jalmi, bahkan ka sesama makhluk, ka sesama alam. Kumaha urang. Kumaha urang berakhlakna, kumaha urang berperilakunya. Bahkan ka tanah air wae, ka bumi nya, ka lingkungan. Saur Kangjeng Nabi wa tahaffazu minal ardi fa innaha ummukum. Sok geura jaga bumi, sabab bumi teh pertiwi aranjeun kabeh teh kan gitu nya. Jadi aya hablum minallah, aya hablum minannas, hablum minal alam. Kumaha urang diatur eta teh? Nu apal hal sapertos kitu teh nya para ulama gitu ya. Para ulama anu leres-leres memang ilmuna aya sareng nambihan kana kasieun ka Gusti Allah. Henteu digunakeun jang kepentingan pribadi. Posisina, pangkatna teh gitu nya. Henteu bisa dibeli lah gitu nya. Henteu bisa dibeli. Wal akharu jeung ari anu sejen ta perumpamaan ka hiji ya, kelompok jalma teh ibaratkeun dahareun makanan pokok. Ieu mah teu bisa ditinggalkeun kurangnya pasti lebih kabutuh. Kesanajan memang ulama ge aya ulama zahir, aya ulama batin gitu nya. Ulama zahir mah urang jangan nyaokeun hukum-hukum agama, fikih kos kumaha. Ulama batin mah dina jiwa urang, kejiwaan urang, batin urang ka Gusti Allah keur ibadah teh kumaha. Gitu nya. Ngabeberes sifat ujub, ria, takabur nu aya dina hati urang teh diberesan. Ya. Terus nu kaduana wal akharu jeung ari kelompok anu sejen, kelompok jalma anu sejen eta masaluhu ari perumpamana akhor eta masalud dawai seperti perumpamaan obat. Jika obat ieu mah kelompok jalma teh yuhtaju anu dipikabutuh naon ilaihi akhor fi waqtin dina hiji waktu duna waqtin henteu waktu anu sejen. Sewaktu-waktu minum obat mah henteu setiap hari minum obat. Ari makan mah pasti setiap hari makan dan minum. Gitu. Ari obat mah henteu setiap hari minum obat. Ngan saukur butuhna we unggul nuju. Jeung obat kitu sembarangan deh. Obat flu nya keur flu minumna obat flu gitu nya. Nyambung gitu nya obatna teh. Saya kelompok jalma sapertos kitu. Ibarat obat. Urang keur butuh hiburan yeuh, si eta mah bisaan ngahiburna. Bisaan heureuyna gitu nya. Heureuy tapi henteu menjatuhkan orang gitu nya. Tah. Heureuy henteu ngomongkeun batur. Nah, bisaan heureuyna teh menghibur gitu nya. Urang butuh lin ka dinya ngobrol ngopi, leungit deui lah gitu nya. Kalieur teh. Yang pas balik aya deui. Ya santeuna aya jeda lah urang teh istirahat heula gitu. Ngabang drangkeun dan ibarat obat. Ibarat obat. Ye nu parah mah yeuh salisu ari anu katilu. Eta masalu ari perumpamaan anasi salisnya kelompok nu katilu. Kan tadi jalma teh aya 3 kelompok cenah nya. Kahiji mah ibarat makanan, kedua ibarat obat, nu katilu. Nah, eta masalud dai ibarat penyakit. Ya ibarat penyakitna. Ya jalma teh ibarat penyakit. La yutaju anu henteu dipigabutuh naon ilaihi salis qatu sama sekali. Nya penyakit mah ada rembungeun kabeh ge. Embung penyakit kabeh ge hayang sararehat. Nah, dicek kesehatan ge embung, soalnya naon bisi kanyawan aya penyakitna kan gitu nya.
Kita perumpamaan jalma teh gitu. Aya nu jadi penyakit teh, jadi duri gitu ya, dalam kehidupan teh. Aya jadi duri. Aya kelompok nu sapertos kitu saur Imam Ghazali. Walakinnal amda jeung tetapina seorang hamba eta qadim tulia terkadang dicoba sa alamda bi kelawan salis. Nah, jeung dina faktana di terkadang urang teh sok dicoba ku jalma nu nomor katilu tadi nu panyakit toksik. Mun bahasa budak Malayana mah toksik. Ah, eta mah toksik. Racun. Mau racun, mau virus. Urang itu terkadang dicoba urang tos hoyong apa bener gitu nya. Aya we si eta duh gitu nya. Nu mawa racun. Wa huwa arisalis eta Allah di jalma. La unsa anu teu aya karegreg eta maujud fihi di silazi. Tidak menenangkan. Teu menenangkan. Heeh kana hate, kana lingkungan. Mun aya si eta geus riweuh we. Wala nafa jeung teu aya manfaat eta maujud gitu ya. Sakuduna mah aya pos kamling teh nu jaga panggil teh. Malah aya nu leungit. Eta mah paribasa gini nya suka paribasa gitu. Tapi nya teu kitu misalnya. Nya pokona mah jalma nu tipe nu katilu ge mah nu jadi penyakit, jadi duri dalam daging. Ieu mah teu mantak menenangkan malah moal riweuh wae jeung teu memberi manfaat. Taya tipikal orang kelompok anu ibaratkeun penyakit saur Imam Ghazali ayat 3. Teh seorangnya kadang hamba Allah nya seorang nya urang nya jalma-jalma teh sok dicoba ku tipe nu nomor katilu eta. Fat kumaha solusina? Solusina kumaha? Lamun urang memang teu bisa dilawan kurang teh nya. Urang teu bisa dilawan. Urang lain pejabat sebenarnya atau urang teu boga power teu bisa ngalawan. Fatajibu mangka wajib. Solusina ya solusi menghadapi nu toksik ieu nu katilu kelompok anu jadi penyakit beracun. Naon mudaratuhu berlaku ramah. Mudaratuhu teh mudaroh teh berlaku ramah. Berlaku ramah. Baiknya urang berbuat baik we. Berlaku ramah. Tembongkeun keramahan urang. Tapi bukan menjilat. Aya mudaroh, aya mudahanah. Dina bahasanya dina istilah bersosial aya mudahanah, aya mudaroh. Mudahanah mah menjilat. Nah, menjilat. Urang teh pengen sesuatu yeuh. Oh iya we diletakkan. Dijilat sehingga hasil maksud. Ieu mah urang teh mudaroh mah urang berlaku lembut supaya terhindar tina keburukan. Lamun ku urang di bageran mah cik paribasana amwa galak. Da jalma mah kitu lamun di bageran sok bager gitu. Secara tabiat umumna gitu. Nah, urang solusina saur Imam Ghazali tos kitu mah urang hadapi dengan sifat nanti tindakan anu ramah gitu ya. Ulah marah-marah gitu. Ramah. Solusina. Ilal kholasi nepi ka salamet minhu tisi salis. Urang teh tujuanna memang supaya salamet tina keburukan-keburukanana, ulah diganggu lah gitu nya. Ka urang mah minimal ulah ngaganggu lah gitu nya. Ka urang. Ngan aya hikmahna keneh tipikal jalma nu model kitu teh. Wa fi musyahadatihi jeung eta tetep dina nyaksi kasih salis tipe jalma nu nomor katilu anu panyakiteun gitu. Anu penyakitnya faidatun ari faedah azimatun anu pohara anu gede. Ini ketika orang nyaksi ningali yang harupan jalma anu model kitu teh aya lah kitu nya. Ku urang apal jalmana saha cuma teh. Tah eta teh ketika dilenyepan mah bakal aya faedah anu luar biasa. In wufiqta lamun dipasian taufik anjeun laha kana ngarti faedah. Namun orang di pasian taufik ku Gusti Allah bisa memetik hikmahna. Bisa memetik hikmah tina ayana penyakit. Tina ayana jalma nu tipe penyakit tadi. Namun orang di pasian taufik ku Gusti Allah bakal jadi pelajaran anu berharga ke orang.
Wa huwa ari hikmah eta antu syahida nya faidah eta antu syahida yen nyaksi anjeun min khoba isi ahwalihi tina pirang-pirang kagorengan tingkahna si salis wa af'alihi jeung pirang-pirang pagawean si salis makana perkara tas takbihu anu milang-milang goreng anjeun hukana emak fata jetaniba sabab ngajauhan anjeun hukana emak urang apal eta mah jalma teh cenah ni eueuh manfaatna jeung batur teh gitu nya. Urang tuh terus bisa menilai buruk nu gitu teh. Sehingga urang ge ulah jadi kitu mah. Urang ge ulah jadi kitu mah kudu dijauhan anu semodel gitu. Ketika batur jahat ka urang karasana teu geunah. Berarti urang ge ulah naon teh ulah jahat ka batur. Sepuh-sepuh kabubur mah geuning gitu nya. Lamun maneh rek ngaroga hala ka batur, rek ngarugikeun batur, sok nanti ngeunteung heula ka awak sorangan kan gitu nya. Lamun rek neunggel batur, kira-kira lamun urang diteunggel ku batur geunah teu. Nah, kan gitu. Kitu heula cenah. Insyaallah moal daek tunggal tinggal nu teu pararuguh gitu. Lamun diambil hikmahna sapertos kitu. Fasaidu makari jalma anu bagja bahagia taman jalma wa izo anu dipituturan di mau izohan bigeri kalawan salian eman anu diceramahan ku batur tapi ceramahna teh ku tingkahna langsung sabab ieu halu saur para ulama halu rajulin anfa fi alfi rajulin anfa'u min wa'zi alfi rajulin fi rajulin tingkahna hiji jalma anu sae eta leuwih manfaat pikeun 100 jalma daripada omonganna 100 jalma anu ngan saukur ngomong nya dina ngomongan hiji jalma aya 100 jalma ngan saukur ngomongan hungkul ngomongan hiji jalma aya deui hiji jalma ngan dicontohan langsung ku tingkahna jang 100 jalma tah ieu nu leuwih bermanfaat rata-rata gitu rata-rata di langsung lisanul hal afsahu min lisanil maqal letah tingkah mah eta leuwih pasihat tibatan letah ucapan kadang ari ku bahasa letah mah sok terkesan menggurui nah nya sok sapertos kitu ari ku tingkah mah sok benten karawas teh ka urang cenah karasa eta teh bisa ngarasakan tingkah gitu teh lamun urang daek membuka hati lamun nyaksi daek dibukakeun nya dipasihan taufik ku Gusti Allah bisa nyaksi kana faedahna kana hikmahna mantap faedah teh mahal inna ma yatadzak kumaha sih may yakhsha kumaha sih ya Allah ya pokokna mah nu bisa ngalapi tutur mah jalma anu sieun ka Gusti Allah dina hatena nya semakin lamun dina hatena aya rasa kasieun ka Gusti Allah maka bakal bisa mengambil pelajaran dina segala sesuatu anu terjadi wal mu'minu ari jalma iman eta miratul mu'mini ibarat kaca eunteng mukmin anu sejen jadi pangeunteungan urang ngenteng lamun si itu bager ka urang resep urang ge berarti kudu bager ka batur lamun si itu nanti jahat ka urang nyeri embung berarti urang ge ulah jahat ka batur kan gitu tinggal ngaca seperti itu wakila sareng kantos dicarioskeun ditaroskeun li Isa ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam man addabaka Nabi Isa teh kan terlahir tanpa bapak janten mukjizat man ari saha eta adabaka anu ngadidik adab ka anjeun saha anu ngadidik adab kan biasanya ge nya ibu mah ngan saukur ngarawat fisik nya ibu ari bapak nu ngalatih adab mengajarkan ilmu mengajarkan adab biasanya tugasnya seperti itu tugas secara umum gitu masalah baju dibersihan aku indung biasanya masalah pokoknya hal anu bersifat fisik lah tapi lamun sifatna mental sifatna masalah ilmu masalah adab eta mah ku bapak
as-salahu minallah wal adabu minal aba. Maksud para sahabat gitu. Kasolehan mah ti Gusti Allah. Ini hakikatna. Ari ngalatih adab mah ilmu ongkoh gitu eta ti bapak. Si bapak-bapakna. Secara umum kebiasaan memang gitu bapak-bapak nu ngalatih adab. Dan Nabi Isa kan terlahir tanpa bapak. Bapaan. Ayo naroskeun. Kan Nabi Isa adabna, akhlaknya sangat luar biasa. Nabi Isa teh. Terus diteruskan saha anu ngadidik anjeun, anu ngadidik adab ka anjeun mah teh gaduh sepuh teh gaduh rama. Faqala teras ngawalar ka anjeun Nabi Isa. Ma addabani ahadun, ma addaban teu aya nu ngadidik adab ni ka kaula sahadun di jalma oge. Salian Gusti Allah. Teu aya cenah jalma anu ngadidik adab ka kaula. Walakin jeung tetapina roa itu ningali kaula jahlal jahili karena kebodohanna jalma anu bodoh. Karena kebodohan orang yang bodoh, yang jahil yang melakukan kelakuan-kelakuan yang bodoh gitu. Teu pantes yang jalma anu boga akal mah ngalakukeun sapertos kitu. Mantak sok disebut mane bodoh mane mah. Malah gitu dah hal-hal anu salah anu teu layak kitu nya sok disebut perbuatan kebodohan gitu. Bodoh mana gitu. Padahal itu pinter gitu, jangan itu pinter. Tapi karena melakukan hal-hal anu sok dilakukan ku jalma anu bodoh disebutna bodoh. Itu sesuai jeung panjurung akal. Fajtanabtu maka ngajauhan kaulahu kana jahalal jahil, karena kalakuan jalma-jalma anu bodoh. Nya kuring mah maca we maca kahirupan jeung kahirupan jalma-jalma anu bodoh ning karaditu cenah ye. Hirupna teh dibacaku kami mah moal kitu kami mah moal gitu batur ngaroga halaka kami mah moal soalna naon geuning diroga hala teh nyeri digebung ku batur teh nyeri maka urang embung nyerikeun ka batur moal ngagebung gitu. Sareng saterasna lah janten enteng teh eta tilu kelompok jalma saur Imam Ghazali kahiji ibaratkan makanan ima ulama mah kan memang teu bisa ieu pisan nya diperyogikan pisan setiap hari bahkan dina sapalih naon hadis dina matan Sahihul Ibad terus begitu aja di akang ya wa man istakhaffa bil ulama khosiraddin jalma anu ngaremehkeun ulama ente ngahormat, ente ngamulia ka, ente ngagungkeun ka ulama, maka rugi dina agamana. Nya moal bisa ngalap ilmu agama gitu nya. Ya berarti kembali deui ka ulamana sing bener we nyampaikeun. Tapi kan diasumsikan ulama anu bener gitu nya. Ulama anu bener. Bahkan dina hadis deui dina Sahihul Ibad keneh. Ya. Mungkin Inna Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati nazar rahmah. Misalnya nyana Gusti Allah ke dina poe kiamah moal melihat orang-orang tersebut ya, dengan paningali kasih sayang. Di antara teh nyata jalma anu wal alim goribun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Ya orang alim anu henteu diperdulikeun ku masyarakatna, ku kaumna. Eta bakal terasa asing, bakal jadi asing. Bakal menyendiri. Tangkeun ku Gusti Allah kaum-kaum anu model kitu ngajauhan ulama nya. Nu teu daek ngupingkeun kana pitutur-pituturna, nasihat-nasihatna, nya ilmu-ilmuna. Mungkin moal ditinggali ku Gusti Allah dina dinten kiamat ku paningali rahmat. Sedangkan berarti hayang rahmat Gusti Allah dan ngandalkeun amal mah gitu nya. Andalkeun amal mah ngan tadi teh yang tadi teh kembali deui ka tokoh agamana ka ulamana gitu nya sok lamun memang urang ulama mah yang bertindak sebagai sebagai tokoh ya sim kuring gitu maksudna teh lamun memang ditokohkeun nya lamun pami aya kalapadan nya sok tong asa-asa gitu anu kirang pasnya sok tong asa-asa partosan we moal mah ngambek moal pundung we mah mal pundung. Insyaallah mal pundung. Anu kadua kelompok jalmi teh ibaratkeun obat
Obatna sewaktu-waktunya tong dibarengan terus-terusan. Aya de bari kudu cocok obatna deui nya. Ulah nyeri sirah. Obatna. Terus nu katilu kelompok jalma teh ibarat nan penyakit. Nah, tapi jalma nu ibarat penyakit teh bisa jadi pelajaran yang urang gitu ya. Jadi ente. Kagok. Fa walaqad sadaqo sareng teman-teman leres Kangjeng Nabi Isa. Leres cariosan teh. Ala nabiyina eta muga tetep ka nabi urang sadayana wa alaihi sareng ka Nabi Isa as-salatu ari rahmat Allah wa salamu sareng kasalamatan. Fala wijtanaba sabab lamun ngajauhan saur Imam Ghazali leresna eta kawal Nabi Isa teh sabda Nabi Isa teh leres pisan. Nabi Isa memang teu dididik ku hiji jalma pun. Tapi Nabi Isa merhatikeun tingkah-tingkah jalma sehingga keburukan-keburukannya dijauhi. Leresna eta teh. Tah fala wijtanaba sabab lamun ngajauhan saan nasu jalma-jalma makana perkara. Yakrohuna anu pada mika ngewa. Mika benci nasu kana emak. Lamun jalma-jalma menjauhi hal yang dipika benci, entah berupa ucapan, berupa perbuatan atau berupa tingkah nah gitunya. Min ghairihim tinu sejen tisaliana jalma-jalma tibatur. Lakamulat maka yakti sampurna non adabum adabna sinas. Lamun batur, lamun urang teh geuleuh embung batur berbuat buruk ka urang, maka urang ge ulah berbuat buruk ka batur. Tah lamun urang bisa kitu, bakal sampurna adab teh. Adab di masyarakat bakal tercipta masyarakat yang adil dan beradab. Nah, namun memang pola pikiran seperti itu. Urang embung dirugikeun ku batur, maka ulah ngarugikeun batur. Insya Allah janten masyarakat anu beradab. Wastagnau jeung bakal mika sugih, ngalap sugih. Teu butuh anil muaddibina ti pirang-pirang jalma anu ngadidik adab. Teu kudu teu perlu aya naonnya. Ya orang khusus gitu nya. Teu kudu aya naon lamun di sakola mah nya. Aya bagian naon teh? BK, guru BK. Teu kudu aya guru BK lamun budakna tos gaduh mindsetnya, pola pikir bahwa lamun batur berbuat buruk ka urang-urang embung teu geunah maka urang ge ulah berbuat buruk ka batur. Lamun budakna kitu teu kudu aya BK, bimbingan konseling gitu. Ya di sekolah-sekolah teh kan aya guru BK geuning nya. Biasana guru BK teh sok nu pang dipeke heula. Pang dipika Jawa guru BK, guru keamanan lah gitu ya. Tukang manggilan itu. BP lah guru BP nya. Ya, guru BP. Taita tilu jalmi. Pamininggal kana tengah nama saur Syekh Nawawi, jalmi teh ibaratkeun tatangkalan deh. Kalau jalmi teh aya tilu kelompok ibaratkeun tatangkalan. Ya saur Syekh Nawawi. Kahiji anu bisa ngiuhan tapi eueuh buahan. Tangkal anu bisa ngiuhan. Tadi nya. Wa masalu jumlatin nas kamasalin nabati wal asjar. Santos anil muadibin tadi di kurungan di tengah nawe. Nah. Itunya perumpamaan jalma teh ibaratkeun tatangkalan deui, pohon-pohonan. Faminha malahu dzillun wa laisa lahu samarun. Nya di antara tatangkalan teh aya anu bisa jangiuhan tapi eueuh buahan, tangkal naon. Teu kaala buahna gitu maksudna teh. Teu aya manfaatna. Buah naon. Cari bernu. Ya nu itu bisa jangiuhan mah gitu nya. Yang niis wae mah gitu nya. Yang niis mah. Buahna teu tiasa dikonsumsi jeung urang gitu nya. Ieu mah perumpamaan bahwa ladzi yuntafa'u bihi fid dunya dunal akhirah. Ieu mah perumpamaan jalma anu memang bermanfaat yang urusan-urusan dunia tapi urusan akhirat mah teu. Ayo bisa dipakai ngiuhan tapi buahan. Jalma anu yang urusan dunia lah gitu ya. Tapi ente aya akhiratna. Teu aya manfaat yang akhirat gitu. Nya lumayan jeung ngiuhan-ngiuhan wae mah gitu ya.
Wa minha ma lahu samarun wa laysa lahu dhillun. Aya oge deui tatangkalan teh anu buahan tapi itu bisa dipakai jang ngiuhan. Tangkal naon dia? Ta ieu mah wa huwa masalul ladzi yasrulil akhirati dunya. Ieu mah jalma anu nya manfaat jang akhirat unggul tapi teu bisa jang diajak nguruskeun dunia mah. Teu bisaeun teu bogaan ilmu nah. Ilmu apalagi ilmu akhirat teh unggul ilmu agama. Ari masalah ilmu tata negara mah teu apaleun seumur teh. Atau diajakan nguruskeun bengkel mah teu apaleun. Nu katilu wa minha ma lahu samarun wa zillun jami'an. Ieu mah tangkal anu aya buahan ongko jeung bisa dipake ngiuhan. Yang urusan dunia oke gitu nya. Urusan akhirat oke. Ieu. Nya ulama sekaligus umaro meureunnya. Wah, ieu luar biasa. Nu kaopat teu buahan, teu bisa jang ngiuhan. Aya nu kacau mah. Ieu mah kacau teu bisa. Nya dipake ngiuhan teu bisa. Buahna ieu mah rumput, ieu mah tanaman liar ieu mah. Ieu mah tanaman liar, buahna teh kaala. Jang ya jang kemanfaatan akhirat teu bisa. Kaopat saur Syekh Nawawi mah. Tadi saur Imam Ghazali aya 3 kelompok jalma teh, ibarat dahareun, ibarat obat, ibarat penyakit. Saur Syekh Nawawi mah aya 4 ibarat tetangkalan. Bisa dipake ngiuhan tapi teu buahan. Aya buahan teu bisa dipake ngiuhan. Bisa bisa diala buahan sekaligus bisa dipake ngiuhan. Eueuh buahan jeung teu bisa dipake ngiuhan. Teu opat. Ada perumpamaan menurut para ulama ininya Syekh Nawawi di antara sini. Sepuluh menit deui. Sikap 10 menit deui nya. Tah eta anu kaitana sareng kriteria pemilihan teman. Ayeuna al-wazifatu ari perbuatan. Asalnya tu anu kadua nya. Anu kudu diperhatikeun ku urang teh nya. Eta muraatu huquqis suhbati ngaraksa pirang-pirang hak pertemanan. Tuh, tadi kan terus dijelaskan. Aya kriteria mencari teman, aya menjaga hak pertemanan. Nah, ini langkah nu kadua. Langkah nu kadua teh menjaga hak pertemanan. Aya hakna dina pertemanan oge. Famah man aqadat, maka dina samang-samangsa kabundel jadi gitu ya. Naon asyirkatu reurejengan. Wanta zomat jeung kasusun bainaka di antara anjeun wa baina syariki kaji antara rencang anjeun non asubatu pertemanan. Ketika orang terus menjalin pertemanan lah gitunya. Orang terus menjalin pertemanan yeuh. Ayo. Biasa we cenah urang ieu berteman. Nya tadi teh sebutuhna lamun urusan dunia, urusan akhirat, anu keburukan-keburukan mah ulah dicandak. Fa'alaika maka eta wajib ka anjeun hukukun ari pirang-pirang hak. Urang wajib memenuhi pirang-pirang hak. Yujibu anu ngawajibkeun hakana hukuk naon aqdus suhbati akad pertemanan. Ketika orang berteman teh secara otomatis langsung aya hak dan kewajiban. Jadi pertanyakan itu teh. Aya dasar nangkin aya hadisna. Wa fil qiyami jeung eta tetep dina ngalaksanakeun biha kalawan hukuk adabun ari pirang-pirang adab tuh. Ketika orang mencoba bade melaksanakan memenuhi hak-hak pertemanan tersebut, aya oge adabna diatur adabna sapertos kumaha. Wa qad qala sareng teman-teman parantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalul akhawaini masalul yadain. Masalul yadaini ari perumpamaan dua saudara, dua teman. Eta masalul yadaini ibaratkeun dua leungeun. Ya. Dua leungeun ibarat dua panangan. Tagsilu ngumbah naon ihdahuma salah sayjina yadain al-ukhra kanu sejen. Atau ngagarok lah. Ngagarok. Da tangan kanan tidak bisa ngagarok tangan kanan sendiri. Ngagarok tangan kanan. Ya,
paling dia mah biasa lah gitu ya. Ya mana paling dia kan luar biasa. Ya. Tangan kanan lamun atel panggarokeun ku tangan kiri. Tangan kiri atel panggarokeun ku tangan kanan. Tangan kanan kotor gitu ya. Ku tangan kiri dikumbahna, dikosokanna. Tuh. Pertemanan persaudaraan teh ibaratkeun dua tangan. Ketika salah satuna kotor, yang dikumbah kudu saja. Ya saling mengingatkan gitu, saling mengingatkan. Wadakhala sareng di riwayat anu sanes wadakhala sareng lebet Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajamatan kana tumpukan tetangkalan. Aya tetangkalan ngarumur naon teh ngumpul disebutna naon teh? Lamun tangkal ngumpul disebutna nya ngariung. Nya tangkalnya pohon-pohon yang rimbun yang rindang lah gitu ya. Rindang daunna itu sih. Ya itulah pokoknya mah kumpulan tetangkalan lah gitu ya, kumpulan tetangkalan. Kanjeng Nabi lebet ka kebon gitu lah. Ka perkebunan. Fajatana teras Kanjeng Nabi metik minha tina ajamah tina pohon-pohon tadi teh. Siwaka ini karena dua siwak. Dua siwak alat kanggo bersiwak. Teras ahaduhuma ari anu salah sayjina dua siwak eta muwajun bengkok wal akharunya ari anu sajin eta mustaqimun lempeng ya nu hiji lempeng nu hiji bengkok wa kana sareng buktos eta ma'ahu sarta Kanjeng Nabi sahabatu ashabi sapali sahabatna Kanjeng Nabi harita teh aya sahabat ya saur sapali keterangan mah Sayyidina Abdurrahman bin Auf saur sabali keterangan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Aya katanya ditemani ku Sayyidina Utsman atau Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, Kanjeng Nabi metik nya dahan di kanggo siwak teh. Kan sareng semua kanggo nyiwak teh memang nu saena mah kayu arok gitu nya, kayu arok. Tapi kayu naon wae ge asal tiasa gitu nya. Asal tiasa menghilangkan karena kotoran-kotoran mulut biasa nu dina gigi biasa dijantenkeun dengan utamakeun kayu arok gitu. Kayu arok. Fa'ato maka masihkeun Kanjeng Nabi huka ba'du asabihi al mustaqimah kan nu lempeng dipasihkeun ka sahabatna. Sayyidina Utsman antarapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf teh. Wa amsaka sarang ngeker Kanjeng Nabi nyepeng Kanjeng Nabi linafsi kanggo salira Kanjeng Nabi al muwajja anu bengkok. Nu bengkok mah ku Kanjeng Nabi anu lempeng mah dipasihkeun ieu cenah jeung anjeun. Terus pakola terus naros nyarios ieu Sayyidina Utsman antara Sayyidina Abdurrahman bin Auf teh. Kemudian ninggal Kanjeng Nabi masih kena nu lempeng ari jang Kanjeng Nabi nu bengkok tuh. Kan ari jang nyusur mah nu lempeng ya. Nu lempeng ari nu bengkok mah meureun teh. Kumaha? Nya maksudna teh anu teu terapih lah gitu ya. Terapih. Ku Kanjeng Nabi mementingkeun batur. Pakola ya Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ahaqu minni bil mustaqim. Salira anu leuwih berhak kenging siwak anu lempeng. Maka dibasikeun ka abdi da Kangjeng anu ngalakna gitu nya. Kangjeng anu ngalakna tetapi Kangjeng mah Rasulullah piraku gitu nya abdi nu rek nu alus ari Kangjeng cenah anu awon gitu kan. Pakola maka ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min sahibin tepati-pati ari hiji babaturan. Yashabu anu ngabaturan sahiban ka hiji babaturan. Walau saatan sanajan sawaktu. Sanajan sawaktu. Sawaktu di lain sajam gitu ya. Pokoknya mah sawaktu min naharin tina beurang teu kudu sajam gitu. Sawaktu wah dina beurang. Sabuat ngopi wungkul sabatang ngobrol ngobrol ge sabatangin lah cenah ngobrol sabatangin teu sajam acan pokona masa waktu eta illa wa yusalu angin bakal ditaros naon an suhbatihi ngeunaan pertemananna si sohib hanya satu waktu saja urang teh gitu berteman keur beurang teh nya bercengkrama jeung babaturan pasti ditaroskeun kumaha cenah mana ngajaga pertemanan
kumaha pertemanan maneh nyangkin di akhirat gitu ya, diteruskeun teh di akhirat ya nama teh moal karawas gitu. Hal aqoma ngalaksanakeun ngajenengkeun ngajumenengkeun si sahib fiha dina suhbah hak Allah taala kana hak Allah taala au adha atawa nya saha sahibu kana hak Allah disia-siakeun. Mentingkeun batur. Urang teh mentingkeun batur dina salain dina ibadah. Ari dina ibadah mah ulah mentingkeun batur. Saumpama teh dina soft. Nah, soft awal, ya, soft awal sok eta batur. Ayo cepat. Al isaru mustahab. Isarnya mementingkan orang lain eta teh disunahkan. Sunah tapi fi ghairil ibadah, dina salian ibadah. Al isar fil qurbi makruhun. Ari ngaheulakeun batur dina masalah taqarrub ka Gusti Allah, dina masalah ibadah makruh. Makruh itu teh gitu. Eta teh makruh. Ari dina hak-hak adami mah nya, hak anu sejenna kitu nya. Lain dina masalah ibadah, eta mah disunah dianjurkeun, sunahkeun gitu. Aya dua udud nu hiji puntung nu hiji alus keneh pasikeun kitu nya puntung. Yang soalna naon ieu mah puntung sanajan puntung ge puntung samsu. Ari anu teh keneh jinggo dibahasakan kitu nya. Kajen teh puntung samsu cik paribasana. Nu sae lah kitu nya nu sae pasikeun ka batu. Ari urang tos tiasa mah gitu. Tapi memang kena dibiasakan itu. Kanjeng Nabi nyalira nyontohan gitu. Kanjeng Nabi nyalira nyontohan gitu. Waqala sareng ngadawu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas sahabat teu pati-pati berteman. Sa islani dua jalma qattu sama sekali illa wa kana angin bukti sa ahabbuhuma anu paling dipeka cinta ti si isnan tina dua jalma tersebut ilallahi munggu Allah taala eta arfaqahuma anu pangnyaah-nyaahna dua jalma bisoibhi ka babaturanana. Tepati-pati ya, aya dua orang berteman. Tah nu paling dipika cinta ku Gusti Allah mah nyata nu paling nyaah ka babaturanana. Oh ya. Lamun ya. Nu paling nyaah ka babaturan eta nu paling dipika cinta ku Gusti Allah. Mantangnya Kanjeng Nabi langsung dicontohan gitu. Ya cenah kan saur Sayyidina Utsman teh Kanjeng Nabi siwak nu ieu mah cenah ieu mah hak Gusti, hak Kangjeng gitu nya ieu mah saena ge jeung Gusti jeung Kangjeng. Wah nya henteu cenah sok eta mah jeung anjeun. Eta mah sae yang maneh gitu. Contoh gitu. Tinggal nyata urang berat gitu nya. Dacan biasa. Ya minimal ka jang anak jeung pamajikan heula lah. Hak anak jeung hak pamajikan ketika urang saumpamana teh aya gaduh rezeki lah gitu nya gaduh rezeki. Urang hayang jajan, pamajikan hayang jajan, anak hayang jajan. Geus heulakeun anak, heulakeun pamajikan gitu. Eta ge tos isar, tos kalebet isar eta teh. Mentingkeun batuh. Ya pami aya sesa kene gin ka tetangga gitu nya. Sareng tetangga, sareng rencangan sanes lah. Ya isar teh mendahulukan orang lain mentingkeun batur gitu. Tapi sanes dina bab ibadah. Ari dina bab ibadah mah makruh mentingkeun batur teh, ngaheulakeun batur. Wah cenah mentingkeun batur mah sok we, cenah dipayun. Pahalana cenah supaya eta mah makruh. Tah, masalah adabna sapertos kumaha? Mungkin wa ada busuhbah eta wallahu a'lam bis-shawab. Rabbil fana bima 'allamtana Rabbil alimna Rabbil fa'ina wa
Amin.